Gerang deui penting deui subareng sumurna akan gerang deui penting deui subareng umur urangna karaos kaya parantos nanti kali kaping hiji sasi sasi jur tidak kemarin dulu pada Aidul itu mengabokan tentunya sohib Aidul itu jadi mengabokan mampu maka kami pada haji sesempatan dengan bulan Dhul Qa'dah cara juga begitu kawan Dhul Qa'dah namanya nama dokter itu ahli olahraga kata intinya karena Dhul Hijjah Dhul Hijjah menboga ada haji tadinya juga ibadah haji Allah juga payu gelang haji jadi misalnya umroh mah mual haji tapi dalam jamaah haji pasti umroh jadinya sebab hari mah berwudu di badan Allah tapi salapan hari umroh mah cuma jalan-jalan jadinya ini memang lockdown bulan Ibu sadayana Allah Subhanahu wa taala sadayana Allah Subhanahu wa taala parantos milih dina sataun teh 30 atawa 3 kali 10 menjek rencana mah aya 10 tilu apa ayat 30 ayat 10 tilu setahun bebekmu bahasanya 10 anu kahiji 10 kaalihakeun dina bulan suci Ramadan tadinya ayat disebut malam Lailatul Qadar kalau kurang kemarin kampung mudah-mudahan ibadah dunia haji akan pahala haji satu dari anu kedua 10 Muharram disebut Yaumul Asyura maka riwayatnya kapungkur mah itu suku kapungkur sok ngabubur surat ada surat dina asal surah bubur surah naon desina pasal sisikian mana riwayatnya ketika dituntun kurang ketika ngabubur mah ngabubur surah ayat nulis ayat bubur surat Teta kubur suratnya kapungkur waktu Nabi Nuh alaihissalam gitunya di terang laut banjir dia alatan berenang dia diselamatkan kalau nyekapin 10 Muharram Teta nyesa bekal dan sakit diri beas teh saur Nabi Nuh kakauna ya kaum he kaum kami ieu beas bekal nang saeutik deui mun disamu moal mahi jangan yang kabeh kumaha sangkan mahi coba aranjeun hayeuna neangan sisikiran tiap-tiap daerah jika dihidikeun jeung beas dibubur surat jika dilaksanakeun ke sepuh-sepuh urang teh nya bubur surat biasa mah bulantik kaca nama satolong kayak nama terus ambil ke ayah eta bubur surat tadinya ini seueur riwayatkeun dina kasim 10 Muharram disalametkeunana Nabi Yunus alaihissalam dina jero beuting laut kasim 10 Muharram laut kate 2 hiji Nabi Yunus diberi ku laut beras laut supaya Nabi Yunus diberi ku laut jadi 2 laut kate maka Nabi Yunus syukuran ke Allah opat sholat asar
dua proyekna hijau cai, tilu proyekna hijau bujit lauk, opat proyekna hijau betung lauk, empat sholat asar harus pulang ke Allah. Keras Allah pilih dari 10 namun 10 rayakum Dzulhijjah disebut proyekna ya. Dalam Allah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka ada kaitan di sini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa lihat jawaban. Di 10 lidah wayangnya mencit. Mana mencit doa ibu upami kapungkur ku Allah Musa tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencit putrana sigana ayeuna marantok teh kalabur namanya budak kurang teh jeung euy bapana tadi sore muji karena keimanan karena kesabaran karena kesolehan dua hambana ya karena Ibrahim salam putrana Nabi Ismail alaihissalam dari riwayat Tapi mereka ambil Nabi Muhammad dan bulan karena contoh yang Nabi Ibrahim kita hidupan tiap-tiap tahun seperti disunatan diikat ke ibu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam katakan Allah Rasulullah Allah anitabna'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tapi ibu bayangkan kami kapukul takdir Allah yang dari kedah mencit putrana jika hari nake kemana musim corona berdewa kalau karena sedang mau taman pencit berarti aku dari mulai dari awal ini masuk ke mana tapi ibu airnya zaman airnya ibu zaman sebagai kasihan sieun kunaon ada sieun corona tapi dami lagi sieun karena ada Allah sieun keung sieun karena ancaman Allah jeung teu kapita ku janji Allah mana ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Kata sieun jeung teu kapita ku janji Allah, teu kapita ku ancaman Allah. Mana janji Allah? Man ata Allah udhul jannah. Singsa dalam anu taat ka Allah bakal lebet ka surgana Allah. Wa man asabaha udhul nar. Jeung singsa dalam anu maksiat ka Allah bakal asup kana neraka. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Jeung maksud upamana kemudian cek Allah namun dia model urang hari mana kunaon di Makassar jeung mau kasaan mau tanda kahit kalau nya sedengkeun cek Allah nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin amin cenah nakirkeun ka ari kabeh kana maut dan kami mau sejalan mau masker di halaman aina matakumu yudrikumul maut walaupun fi burujin musyayyada. Sok sanajan di mana bae ayana tetep kami mau bakal ngajemput ka ari kabeh. Walaupun fi burujin musyayyada. Sok sanajan ari kabeh nyumput dina peti besi dari panci tetep kami bakal ngajemput ka ari kabeh. Maka itu lamun mah barali deui kana tauhid kana akidah ka Allah segala ikhlas beres. Jadi dia jelema bakasieun jelas kawan Allah wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wa basyiris sabirin.
Allah itu bakal muji ka urang sadayana diuji pirang-pirang perkara naon minal haud tina kasieun. Sieun eta teh, sieunnya rek mangkat mangit sieun di corona. Nah, sieun ku Allah, sieun ku corona. Nah, ieu jelasnya. Penyakit urang ka Allah. Nu hayeukeun Allah, nu maotkeun Allah, hamba sieun ku corona. Maka tidak malah pas stres. Arek masteris corona itu jadi coba kasih itu coba maka itu mana ya Allah ya Syafi'al amrod abdi ngawali ya Allah ya Syafi'al amrod ya Allah ya Syafi'al amrod nun Gusti itu ada mangkeun sagala panitia ya Allah ya Syafi'al amrod mana masker ke umat Islam ya anjing awal turuni bismillahirrahmanirrahim asmi sa'idun fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru asmi sa'idun fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Kau ambil yang wali sekarang masukkan ibak itu kan Rasul dia ibak nanti tinggal bisa dayana ibak kurang ibu kurang geus hareuda langsung saya ke dijubur geus mani bila karena da bohongan atuh mun minum rokok sampai ya bebek aturan atuh iso coba ibakna cara Rasul kieu punten tinggal ibak Rasul mah kawitan basmala gampang sampean 3 kali 40. Cobi rawaskeun di kota ibu. Sai geus geuna andampang langsung ka depresi. Terus kitu mukenca langsung selo 3 kali. Kitu. Dulu luhurna 3 kali. Ieu 3 kali. Cobi rawas kieu kamar ibah. Umar geus cari rawas sakalo. Simbolis serana. Jadinya ya sekayung ya, sok laksanakeun. Komo bari kamu ieu mah kalimah mah. Ayo kalimahna. Di kampung jeung jawaban bae. Anu pada mana? Ayo awet jaya, awet duit, bajajan. Nah, rek tiba, itu pun rek tiba, ending subuh, ayeuna nyimpen cai kana colang. Di ayeuna kene, sina tiis cai teh. Sina penting. Kang luas di kamar mandi ge cai mah tiis, cai penting mah. Memang tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Sahadat suci, sahadat ulah kumpul di imam. Air jam-jam rambung sari, Amanian Jaya Putih, Sri Wesi Baja Manusia, Sahadat Kembali. Mencapai maghrib. Jadi mereka bohong semua madu tuh. Lantong itu madu.
hawa nafsi. Lamun kana musibah saya ti Allah nu goreng ti urang. Jadi eta jadi betul ngegerdah. Tidak perhatikan aturan. Kalau kami masalah dia sudah acan, baik acan, malah pada esalados, pada panto, cocak sholat, cocak sholat, nawan kayak mati, supaya itu cara menawan murni, mah, ngomong ngomong itu minuman, bangsawan kita alkohol anak-anak, apa marah-marah, intisari. Whisky, brandy, apa maca, apa? Ada murni, cai murah, maka bersih kan? Kemudian mabuk dan diri tadi, sok kebiayaan yang ilmu tanah kira normal, kopi ngadamal. Daun walu, pucuk nanti ulama, hijikeun jeung madu cek insyaallah mun zaman saya. Aya dan wah gisir, kalau apa leuweuk. Tadi ibu baru barangkali terus sering mabok. Meres, dia benar meres naon apel beureum, meser setengah kilo tapi siki parut. Beureum China beureum insyaallah. Saeta narkoba teh candu-candu teh insyaallah. Apal beureum teh Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mana teh ya Allah ya Safiyal Amr. Ya Allah ya Safiyal Amr. Urang tong kumang la yamutuna illa biidznillah. Ulah para maut abdi sadaya. Ulah para maut abdi sadaya kecuali biizin Allah Subhanahu wa taala. Diuji ku Allah dina kasieun. Jelema ayeuna usum hujan sieun ka banjiran. Ya, usum ulu sieun ka urukan. Usum beda angin sieun ku angin. Tapi jalma darang sieun nuutus seuneu, nuutus cai, nuutus batu, nuutus naon. Naon deui waljum jeung kepalapaan ayeuna bisa dipuji ku Allah. Di Bandung tukang bubur dagang di pajak didenda 5 juta jadi usaha teh dan keluarga mainan teh dipajak 5 juta di mana berapa orang 5 juta tapi nggak teh ini sendiri lagi nangis mana dia kan ya terus nah ada satu jalan-jalan di Talutu tadi itu dapat kieu lamun tadi teh sadayana manusia rek anu makem Kristen Yahudi Nasrani kembali deui kana kali hiji kalimah kana tauhid insyaallah bakal di corona mana Allah qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattahidu ba'duna ba'dan arbaaban min dunillah fa in tawallau faqulus hadu bi annana muslimun. Ahli kitab Injil Taurat Zabur Islam bagian kalimat ulu balik ada kana hiji kalimat anu sarua antara arajeun jeung urang eta ka Allah jeung ulah rek ibadah arajeun kasadian ka Allah jeung ulah rek musyrik anjeun ka Allah ayeuna mah atuh mah kapal kayu di kalau yang nomor eta geus nakeun ayeuna nya pantes penyakit itu di loba bae mah hanya Singapura 2000 ya Singapura Sini bae dia masa mana
iman ke Allah. Naudzubillah, subhanallah. Diuji ku Allah nanti yang dikurangan, awak-awakan, yang harta, anu tanen, teu hasil, tanenan diuji ku Allah. Tidak diuji ku Allah, didilikeun keluargana ku maot ya, ayeuna pansureun maotnya. Kemari tadi anu diuji kami Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa mudah-mudahan maot nate cing kena karena umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahruju ruhul mukminina hatta yara ma kanahu fil jannah. Mual bara keluar bisa mual bara mamat ruhna dama mukmin sehingga kalau ditinggalkeun heula pitempateunana nyata digambarkeun surga ya sareng pangeusiina. Walayah itu ruhul kafirina hatta yara maka nahu finnar jeung wala maut ruhna kana kafir saeng Allah ditinggalkeun heula gambaran pangeusikan neraka jeung pangeusikan tah ibu dinya urang maka ulih teh ka dua tempat imah ka surga imah kana neraka mudah-mudahan mah ahli surga amin ada cing kana surga Allah Subhanahu wa taala. Sadayana abdi bapak ibu mun abdi laku hoyong masuk bahaya kana neraka. Adinya masih ada. Mudah-mudahan baik dilaksanakeun doa bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi sayyidil ali wala bisamai wa huwa samiul alim. Ya Allah ya Safiyal Amrod, ya Allah ya Safiyal Amrod. Kalbana urang diseueun buah-buahannya anu mata beureun hiji diseueun keut diseueun wayang ieu mah keur urang buka penyakit panas diri mah nyen kembali ka kamar begitu meunang penyakitnya gerakeun urang sampeun lagi insyaallah nya baik doa laksanakeun urang ka Allah nu ngaduma anjing-anjing ngaduma bade tua ngaduma bade uleung ngaduma ari urang ibu sia arek peuleun teh lain ka rumah nanti kieu kayaknya mohon saya belum ya ari ka rumah ya peuleun ari teh lu ke kasur wah jam-jam baheun ke tetep ka rumah lah opo reka bawa reka masker dikurang eta buat TGP orang baca bahasanya dan pemerintah kurangnya akurat ulah uji hasil mesti stres sehingga kita kalau sama di pikiran mah akurat sama sudah ya terupaya walau diujinya segala wabasyiris sabirin jeung hubungan mengapa sahat teh dalma anu sabar san sabar teh alladzina idza asabatum musibah qalu aibaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun para kiai para ajengan apaleun jadi anggo dikenalikeun manyabat anu itu coba aibakanana mun bener-bener eta jalma itu kolona ibakanana anu tani sadara beunit ku tani mah urang asal tani nya sok ibakan mah ingin najis kumbolo kana mau tani sakali nya sok ku tani leungit atawa ngangseul ku mangros beureum mata kapungkur mah di tiap-tiap bulan sebelah mangros beureum pet angseul aya hadisna man aroda aya simak ro'i hati cekan Nabi pala simak wadal ahmar sing sadama anu maksud hoyong apa angseuna aroma kajen teh bulan-bulan Ibrahim amin ya Allah nabi saya itu Nabi Allah nabi setan tak urang ibu urang di mana urang nyimpen bengi sekitar
tapi terus bisa jam 8 ketika jam 3 ayat 2 menghiji eta ilham ti Allah baru waliwan tergantung pada urang mun suci tergantung junub jadi Allah ya ya Allah mun udah bersama setan riwan dia bawa impi sabab jalan kegelema sirup jasmani teh ngalayang ngalayang teh urang beureuh cikoko pan rumah Jakarta kan bapak kamu kabuti padahal di cikoko beureuh teh ngalayang ya maka kalau udah marah kaparawan ka amageun mun rek melek ka poko tengah penting berkalayang beunang jawab beunang teh ieu pasen teh sang gedah bulan sang lahir pun cahaya kete mana kamasnya ingat berarti penting tadi perkara yang dia musuh semua kesemuan dua tadi dia tidinya teh ibu ya Ibrahim upi dinamika gerak cuma dia begitu jadi ada apa tanpa yakin di Allah gas berangkat ya dina enak rasulullah keterangan dina kulit pengen udah mencit aja eta barangkali cobi itu pas Nabi Ismail dusbakeun sekian kemampuan di karos kuramana dan amat dina dimbian amat kedah mencit aja di kumaha pikiran kumaha Nabi Ismail mencurum ikmah makhluk laksanakeun karena daripada amal laksanakeun cobi sobarna sorena muji kana keimanan Nabi Ibrahim kan Nabi Ismail amanat omat dimana ke amak mencit abdi kedah anu seukeut pesona ame sakaligus potong meureun abdi mantap sunat bade potong loba teh kedah masa heula pesona ulah ieu peso menggol ka mencit atuh si dapat tenang gede peso pintu tah maka kudu sunat masa heula geus aya bau teh kitu mah aya bau teh kalau kita gitu ya, omat pesona anu seukeut, kami abdi mana? Muka dua, omat, di mana abdi tos dibenci ku amat, omat ulah ngalabetkeun urang kali anu saeutik abdi ka dia, atuh kumaha teh dia, tuh arakas. Jeung omat ajuk abdina ulah dicanak ka bumi, disina gede. Tahu ibu, nah santai. Tak kawan Ibrahim, ini dahibun bila waktu saya ini. Rek berangkat sama pangeran, rek menjid Nabi Ismail ya. Pas dibalikkan itu pada domba orang itu kalau ada bos domba bos dan juga di maka ibu ibadah cengenaan karena domba anu bebas. Di bahasa anu montok umurna terus munglat tahun setengah minimal munglat tua domba mah ibu munglat tua setahun tua tahun setengah hiji tilu terus 4 2 tahun kan itu domba nama cenah badan di akalan domba badan pintu nakol itu balun tuh nanti lamun munglat adiku atau badan teh urang pernah katiku badannya terus munglat pintu padahal domba orang kene ditakol lah ukurna dua manatu dua padahal domba begitu kurang langsung dari deui kene beda jeung urang mah deui teh umah apa ompong we domba udah dari deui kalau domba dina teh anak kuku ibu dulu mah teu aya beda jeung budak udah menghana jadi itu ibu yang dipuji maka kurang deh cek Allah lain dagingna lain getihna tapi katakwaan di anjeun akeh dibaris tapi karena kaidoan Allah Subhanahu wa taala. Ya masihan yang ayeuna
kios dosa janji ya naga maksudna teh hasilna mata untuk sapi tujuan timbang heula dagingna sabaraha 10 kilo dibagi 7 tah sebagian teh anak seperti luna awal kahijikeun kadinya asal anjing anjingna boleh kalau tujuan teh mun 10 anjing awal ulah butuh 20 ieu 5 butuh 20 sembuh sosial jelas nya tidak si A tidak lalu pagi anjing sabun apa masih ada ya mas seperti itu ya ulah berapa 20 5 isi kan bro memang 20 ulah 5 anjing 20 dapat mun 5 jadi ada anjing dan keluargana 10 itu urangna sami itu nunggu 14 keur pohoyong pohoyong kanuna pohoyong sigarna oh dah kunukeun ceker musafir teh ibu geus tak panitia mun nukupan hoyong ceker beli ya abdi di kosan ge ceker teh 50.000 atuh saja ya kok nah itu ibu sana ulah dua daging kungkilna ceker samina garam tai teh cenah anu hipu bongkeun aku kasih per anu lain kan hipat mana bang aya dan jadi kadinya sok abdi puna kasih malam lagi kalau dipasingkan tempo apa tinggal 10 11 12 13 urang 12 ya kayaknya 12 kalau baik jalahar sapada hari ke sana baik bagi ke malam-malam pajaba urang makin miskin seueur pamasihan nya baru disimpan barunya gimana kudu barang mah kok saya bisa ada naon atuh kamu urang ke ibu dina kaping 10 Dzulhijjah amalan urang kaya deui ibu ya wahyu Allah pada Musa ya Musa sing sadama anu maca dina 10 rajagung kana kalimat la ilaha illallah mun ditimang eta kalimat la ilaha illallah disimpan dina timbanganna atau dina bakna terus dibeungeuratan ku pirang-pirang langit jeung bumi 7 lapis tangtu bakal berat karena kalimat la ilaha illallah. Nabi Ibrahim dengan bisa harus deui ya Rabbi nah abdi bumbu nah sadana dalma ini sing saha umat kami atau hamba kami maca kalimat la ilaha illallah dina poe rajagung 10 rajagung nah ibu ditimbang eta kalimat la ilaha illallah teh ibu beratan ku langit 7 lapis bumi 7 lapis dihijikeun berat keneh karena kalimat la ilaha illallah urang mah jarang kieu kumaha sebenarnya jarang mah lagi dua anti tawa itu hidayah saat ini hila kalau la ilaha illallah eta ada ketika bagian goblok mah itu ayo gara para sama ciana ada cia salah maka itu tahu dari para cia kana maca la ilaha illallah henteu aya ketika bagian rugi duga sok eta la ilaha illallah kan ketika bagian bagi oke naon ibu dari kupan enak biji setahun sekali dua sekali katilu kamere ini satu kali dua sekali tilu kamere nikmat kalau kata daging di surga anak-anak domba pas di surga dan ibu maka la ilaha illallah hari kalau gimana harap ada ibu baru juga yo daek mandi daek salat amal tadi perubahan juga kurang kita ini dengan bagian iya depunkan di masa tadi sorry iya paling
muji ka Allah mah kata orang muji Allah ka urang sadananya sakumaha salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sakana salat abdi wa nusuki sareng ibadah abdi wa mahyaya sareng hirup abdi wa mamati sareng maut abdi anu musik kagungan saya urang asal sumber ka Allah nya sedunia tak dari wae ya maksud Umasa orang saum dirinya kita saum maka itu kepada saum kaping hiji di kaping salapan maka saum ya saum sunat ya mun teu ge kasana wajib betulnya kaping hiji 2 3 harus juga kaping salapan 10 bulan haram saum dirinya ya pilih dia abdi mah ngarep-ngarep daging itu teu kabere dia kabeh mending puasa berapa kenging kita kenging Pak Pinter di masalah kaping di sawah nu saya nama saum teh kade akhir awal bulan Rabiul dan akhir bulan Muharram nya kawat dengan kumis nya awal hukum Ramadan hukum ini wajib Ibu sakit pinter sekali deui nya sok urang sadayana urang ngapunten Allah ya Allah ya Sakti al-Amron Gusti ada mampu ka aku sadaya Gusti Bang ada mampu kana salaluwi panyawa dua Allah Allah mengasih panyawa Allah ada mampu ka urang sadayana imam panyawa akhir wa imam panyawa batin Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Esek
mungkin kata orang Allah Subhanahu wa taala. Atas batas berkahnya majelis warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa ala rabbil alamin. Amin. Syafirin hamdan lillahi hamdan wa qawli masidah. Allahumma hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il amri wal afat wa aqilana biha jami'al hajat wa dhurna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat tuballighuna biha as-salawiyat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mamat innahu sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqulu hajat. Allahumma